Kenaon maneh malah ini gaya Akang ya keur ngadahar bala-bala. ngunahnya isuk-isuk geus jajan bala-bala mie royal. Yang eunah atuh da bala-bala di anah teh atuh enak. Ari Akang tas di mana? Pas di Mang Deni meuli kopi jeung udud. Aduh paingan manehna teh. Tiap poe balanja kurang teh sing horeng tengah buroh we jajan ka beuki teh. Ieu mah meuli bala-bala soten pemulangan meser beas sarebun jadi dipeserkeun bala-bala. Enggeus isukan mah resiko nu 50.000 teh dikurangi manehna jajan wae kitu teh jadi 20.000 kurang. Pira ge pamajikan meuli bala-bala hiji jeung pemulangan beas oge mah ngambek ai maneh teh meser kopi jeung meser rokok sabaraha heuji. Iya 20.000, iya 20.000, 40.000 urang mah. Maneh nu boros mah yeuh kota dahar. Pisan buka pamajikan. Nyebutkan boros deui ai maneh sapoe teh 40.000. Akop sia teh ta. Rasakeun tah dasar lalaki pira ge jajan saeutik dibilang boros manehna mah jajan 40.000. Dia cepetan atuh minum obatnya biar dedenya cepet sembuh. Cepetan atuh biar cepet sembuh dede tuh biar cepet main-main lagi tuh sama temen-temen. Yuk cepetan bager soalnya yuk minum dulu obatnya yuk. Cepetan biar sembuh yuk. Cepetan deh biar sembuh kamu tuh biar bisa main lagi sekolah lagi sama teman-teman. Yuk minum ya. Minuman obat budak kos itu atuh sing bisa ngolok malah. Ai iya kurang kumaha sakitu geus diolok budak teh. Kudu bisa ngolok. Ari budak hese nginum obat kudu bisa ngolok na malah. Yo kos boga budak de karek kakara wae. Sok tong kos kapalan gitu tanglang we karek budakna di teh calangak gerak Loh, atuh, yuk. Sok tong. Gerak minum obat. Ngeng. Yuk minum obat yuk. Yuk minum obat. Ngomong pisan maneh teh nya ae syukurin tah syukurin pingsan loba ngomong tuh dah Kang mana salah kita nya buah-buahan can hudang deh ieu teh Wirwah ladi manehna teh karek hudang. Yuh, pamajikan mah mending geus bebaseuhan kieu ya ngabeterkeun genteng. Ieu mah aturan eta teh tugas salaki tugas maneh eta teh. Wah ya we atuh malah pan salaki maneh teh turunan menak. Geus bagian maneh eta mendekeun kenteng nu kitu mah. Menak urang teh aduh. Menak kalaka diuk deui. Yeuh, ngaranna jalma menak mah nu sekolah, nu jalma beunghar eta menak ai akang sekolah teu. Sekolah atuh nepi ka SD mah malah aduh sok ngahina manehna teh. Sekolah ge nepi ka SD ngaku-ngaku menak eta mah yeuh nu hirup menak mah loba duit eta mah lain menak, gumenak maneh teh geus ngadul mah ngedul we maneh teh. Pan urang teh RT wala. Karek jadi RT geus balaga maneh teh hirup teh gumenak tah paku. KDM oge tah ngabela rakyat teh nepi ka bebusukan. Komo maneh kudu ngabela pamajikan eta teh sing bener. Geus dibuatkeun. Disebutkeun salaki teh menak. Gengsi atuh menak kudu mendekeun kenteng mah maneh mah. Dasar boga salaki teh ngaku menak hirup balangsa.